Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana orang masih kena tiasa bangda budaya tiasa sesarengan deui sok sanes mung dicoban tarang ngalangkungan channel Sisma Bakekok. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang ngaraskeun dihanca dongeng anu katunda dina dinten kamari jejerna jago ti pakidulan karya Aukok dina dinten ayeuna teh bagian anu ke-30. Mudah-mudahan koene ieu acara dongeng Sunda teh sing ngajantenkeun panglipur kalebu pangebrahmana hiburan kanggo mitra-mitra sadayana di mana we ayana disuklakna disiklukna anu sami-sami mika cinta tur mika resep kana seni budaya Sunda eta-eta ngamumule seni urang seni tradisional Sunda. Mitra saperti yang kolong tinggal waktu semangat urang dilajengeun wae dongeng Sunda teh wilujeng ngadangukeun wilujeng mancu dina hapena sewang-sewangan. Prung. Para mitra kaum dangu sadayana, Subagja jeung Iren anu meuli soto nyantaran ka si Emas. Si Emas anu atoheun lantaran Subagja anu aya di balik di kadinya. Kunaon si Emas pangna atoheun? Sabab sararea pedagang didinya asa kalindungan ku ayana Subagja didinya. Subagja ini ka Bandung kanyahoan ku para preman nu lain Subagja eueuh tidinya hartina penghasilan ke para preman-preman anu aya di daerah dinya para pedagang jeung sajabana sering dipalak. Lumatak krongehapna Subagja pada nyamut ku tukang dagang sakabehanana. Sing horeng si mana horeng. Lain kur di kota Bandung Subagja teu boga ngaran, tapi didinya oge di kampungna jelas Subagja teh kasebutkeun boga ngaran. Desa eutik barudak-barudak anu sok baralaga we biasa di kampung. Ayo Subagja mah kuruntang teteng-teng teh geuningan. Pura-pura sulontad-solontod duka jeung nyana duka henteu kawanina teh. Ngan anu jelas para pedagang kabeh oge eueuh nu daekeun ngalawan. Dimimiti tukang soto, tukang baso jeung tukang-tukang dagang anu lainna. Tibah ngurut dada we. Memang teu sabaraha gede mentana mah. Ku hayo-hayohanana anu puyeng nama. Geus puguh ari bangsa basona mah mun dahar tara layar barudak didinya. Tapi da teu bisa kumaha, nu penting mah maranehna bisa hirup we. Bisa dagang terus ajeun teu nguntungna saeutik lantaran geus dicokotan ku itu ku ieu teh. Sedengkeun lamun Subagja keur aya di dinya. Ningali Subagja anu sok lilimpangan tapi da tara ngarakukeun ngareaksikeun naon Subagja mah sugan itu sugan ieu sugan menta mah komo deui tara. Ngan tukang dagangna sorangan leuwih hade mere ka Subagja we daripada daganganna diganggu ku barudak-barudak lain. Mere kalayan ikhlas Subagja. Tapi nya kitu teh ya ngaran-ngaran Subagja sanajan dibere oge kadang-kadang ditarima kadang-kadang henteu Subagja mah. Sabab Subagja dina pikiranana manehna ge sarua ripuh. Sarua manehna oge keur neangan duit. Subagja kadang-kadang neangan duit teh ku nguseup eta wa kunaon. Tara ngariweuhkeun batur Subagja. Dibere ku tukang dagang. Lamun bener-bener kapepet we ditarima teu kapepet banyak tara Subagja. Subagja anu kaasup ka tukang soto gintig sabaraha urang nu datang harita barudak pemuda. Pakeanna mah biasa we. Make rantai ge dina dompet na mending ngagapuy sama tuur. Barang harita asup ka dinya ningali Subagja jeung Iren anu keur barang dahar. Sajongjongan eta barudak preman teh. Ngaulang tur neuteup ka Subagja. Ret Subagja harita ngareret. Eta barudak preman manggut. Ceuk preman harita ngaakeun ka Subagja. Ret Iren ngareret bari kerung harita ka Subagja. Subagja ku tiba manggut teh hungkul. Teu loba reaksi teu loba omong itu jeung ieuna. Leos eta barudak preman harita ngaleos. Si Mamang tukang soto anu geus siap-siap rek nyokot duit lantaran geus kebiasaanana eta barudak teh siga nu boga hutang we. Narikan ka saban tukang dagang.
Sanggeus eueuh eta para preman. Pok eta para pedagang teh ngomong atawa tukang soto teh ngomong. Aduh. Untung aya Jang Bagja lamun eueuh geus mang bakal ditarikan si Mas yo. Cek si Mas harita. Ada ngomong geus biasa-biasa hampir bisa. Nanti hampir kawas urang Sunda we. Lantaran tukang dongengna teu bisa ngomong Jawa. Emang kumaha kitu mang? Cek si Bagja harita. Waduh, Jang. Salami ujang teh aya teh. Nya. Si Mamang jeung sakabehna tukang dagang teh waduh dipalak terus. Dipalak ku sama. Nya eta. Baladnya si Umar. Balad si Umar. Mang saha kitu? Eta teh mah. Kang. Baru ke dia biasa. Oh, preman penitanya Kang ya. Ya gitu ya berenah biasa preman kampung. Terus kumaha Mang? Wah. Salami ujang teh aya teh. Nya para pedagang sakabeh ngeluh we. Lantaran dagangan saeuting can laris geus dilarisan ku cara menta. Bang maksa kitu Bang. Ya kitu teh apa sorangan meureun Cang. Mantak jengkel teh tapi da dilawan kumaha lain lawaneun. Ceuk si Mamang harita ngomongkeun keluh kesana manehna nu sering dipalak ku para preman. Si Umar minangka meureunan gogotokna di dinya anu sok malakan ka para preman di dinya, nanti ka para pedagang di dinya. Kewer perhatian Mang lah. Kayak orang di geruan si Umarna. Mohon Jang aduh punten we. Da kamari kerja aya ujang mah alhamdulillah aman geunaheun dagang nyase gitu. Ayeuna mah duh rada ribet Jang. Cek si Mamang harita. Sedengkeun si Umar tiluan jeung babaturanana. Sanggeus ningali Subagja harita ngaleos kagancangan. Pok salah saurangna harita ngomong, "Duh, Kang. Aya Kang Bagja kumanya?" Oh, paksa we urang nyingkah we. Sabab Subagja mah da geus pasti bakal nyarekan ka urang atuh. Cek Umar harita anu kacida katingali sieuna karanan ku Subagja teh. Sieuna ku hiji ku tilu. Pernah teu heula Subagja pernah kumanehanana disampeurkeun. Tuh diajak gelut, diajak tarung. Tapi kakarasa geprakan manehna babak belur, nepi kageun diuruskeun ku RT, ku RW, nanti ku punuh satempat. Lantaran indungna si Umar laporan yen cenah si Umar geus disiksa ku Subagja. Nu sok padahal mah si Umarna sorangan anu hayang ngajajal kakuatan Subagja teh kawas kumaha. Tapi teh lah bener. Tidinya Umar geus teu daekeun deui nanaon ka Subagja. Sabab jelas Subagja lain tandingan manehanana. Pernah bebeja ka babaturanana minangka anu saluhureun si Umar. Ya kitu keneh. Subagja teu ngarasakeun yen aya musuh anu kasebutkeun luhung pangartina. Kurus sageprakan oge langsung nyungsep we harita. Tidinya ngaran Subagja geus pabeja-beja ka para preman tempat wisata di daerah pantai Cipatujah yang sajabahna. Ngaran Subagja geus bener-bener dianggap sosok anu kacida pisan pikasieun. Di mana Subagja aya ngalangkrong sakabeh preman ngaleungit teu katingali beungeut irung-irungna acan. Bakat tingku sieun sabab Subagja pernah ngancam lamun sakali deui katingali ku manehanana hartina moal dibere ngapan deui ku Subagja. Kitu ngancamna Subagja atuh puguh preman teh harita meringkak bulu punukna sabab bener Subagja tara ngomong anu sakaleng tur lamun ngomong pasti nyana. Iren ngarasa bangga ngarasa Bagja. Lain kur di Bandung Subagja memang boga kamampuan. Ngarana diperhitungkeun ku para jago-jago. Tapi oge di sisi basisir laut kidul ngaran Subagja teh tetela geuningan. Sakanyaho manehanana sakumaha anu dibejakeun bieu ku si Mamang. Tukang soto tahu, basot naon teh sukang soto. Yen Subagja teh kasebutkeun hiji jalma anu boga ngaran. Iren anu nanyakeun sawaktu Subagja anu memang ngaleos ka cai. Mang. Kang Bagja teh kunahan dikasieun kitu Mang? Neng. Kang Bagja teh di dieu mah kudu nami.
Sadayana tukang dagang teh muntang ka Jang Bagja. Pami aya Kang Bagja di dieu mah jelas sadaya preman ngaleungit. Oh, Masa malah supir-supir bus, supir-supir eta teh sok non ngamina teh nya kasebutna alut ka Subagja mah taluk. Sok engke geura pami angkat ka Tasik ka Bandung. Neng ti mana kawit? abdi di Bandung, Pak. Mang, Oh ti Bandung tebi iraha ka dieu geuning. tos sawengi. Calonna Subagja nya. Ya kitu we, Mang. Cek neng Iren harita bari tungkul imut ngaglenyut tapi semua era teh anak karana. Tenang neng. Subagja mah boga ilmu silat anu hebat ti akina. Akina teh jawara. Zaman baheula cenah. Nu can pernah aya nu ngelehkeun jawara-jawara. Ayeuna mah tos hese neng. Bilarian jawara-jawara teh paling oge nu ulet daek diajarna kakara bisa jadi ayeuna mah. Seseueurna ayeuna mah jawara teh ngandalkeun ka wani jeng. Oh, gitu, Mang. Nya. Daek ngadek, daek itu, daek ieu teh ngandalkeun ka wani dat sadeung kamampuanna mah nya nol we. Kalau loba anak mah teu kabeh tapi nya kalau loba anak memang kitu gitu. Kabuktian pan aya di kota-kota ge kitu ningalina TV teh mah neng. Oh, memang gitu, Mang. Ai ekor hohoak nama heueuh tapi aya geus di Karawak mah geuningan ceurik ningali teh. Menta dihampura nu kaungkluk-ungklukan geuningannya. Mohon, Mang. Tapi pamisuk sareng Subagja mah insyaallah bakal tentrem neng. Subagja mah jalmina bager. Teraseur saur itu jeung ieuna pokona mah eta mah preman santun entos. Nyaman gitu, Mang. Mun sakaterang mamang di dieu tapi dah duka pami di luaran mah. Pami di dieu mah memang kitu. Sadayana warga ge di dieu. Tara aing daekeun kumaha-kumaha ka Subagja mah hiji meureunan ongkos sieun ongko da meureunan boga pangarti kadua-duana memang ngahargaan teh ku Subagja anu bager jeung ngahargaan ka budak leutik ka bukolot ka inu ka maraha pokona mah sopan mentos. Iren harita ungut-ungutan lantaran manehna ge ngarasakeun yen Subagja tong boro-boron dilemmurna di dieu geuningan di kota oge di ditu Subagja jelas sajabana dipikasieun ku para preman-preman ku para gangster. Subagja oge memang sopan boh ka kolot boh ka itu boh ka ieu teu ningali saha jeung eta jelema. Tukung silila Subagja harita geus datang. Meni araranteng ieu ngobrol naon ya? Henteu ngobrol naon Jang. Sabaran Mang. Wios. Entong kitu Mang. Wios. Tah Mang. Ceuk Subagja anu geus apaleun teh hargana nya eta 20.000 2 mangkok. Loh, Ujang, iya tegeng iya. Entos Mang tos. Kalarsaran abi nu juga 200. Mohon, Mang, bios we. Cik neng Iren harita bari imut ngagrenyu. Si Mamang teu kumaha deui harita. Kur atoh mah heueuh we. Lantaran Subagja memang tara daekeun kitu kieu, tara daekeun digratiskeun. Satungtung boga duit mah kajaba lamun teu boga buat teuing duit, Subagja memang sok daek digratiskeun. Tapi tara menta Subagja. Leos Subagja harita ngareos leumpang lalaunan. Para pedagang anu naranya ke Subagja anu song ituna song ieuna bubuahan naon teh mangan Subagja wen. Ret harita Subagja ka Iren anu ningali kana bubuahan. Ren. Bade bubuahan. Jadi di maya nu kieu tuh. Aya kadu tuh tingali. Raos kadu juga naiknya. Kantos doang kadu teu. Kantos tapi kapung menuju alit, Kang. Pernah dari Bandung oge seueur kadu teh tapi asa seungah gitu badet banget. Bade orang Mesir. Iren harita. Subagja geus teu nemalan deui lantaran Iren katingali naga eueuh teh pasti hayang bar. Iren harita nyampeurkeun ka tukang kadu. Pas katingali eta tukang kadu teh keur mau bedog awakna busek. Pas ningali Subagja, geuningan Jang Bagja ieu ka mana wae aduh kasep. Aduh. Aya we Mang. Biasa Mang usaha di Bandung kemari mah. Aduh. Nuhun atuh teh widi mah iraha. Teh geuning. Tos diludin teh Mang. Nah geus ka dieu geuning. Nya kitu teh. Kek ari ieu saha? Ieu calon Mang. Iren kita tunggu atoh nakarana disebut calon ku Subagja teh. Hayangna da kitu. Waduh. Neng kawit di mana Neng? Di Bandung, Mang. Oh di Bandung. Mamang ge urang Cileunyi kawit mah.
ngan pada bubuara we ka dia da gaduh istri urang dieu mamang teh. Oh ti Cileunyi Mang. Ti Cileunyi ti mana Mang? Di Cileunyi nya teh nyaeta ti daerah Cipacing. Ah daerah Cipacing Mang. Tapi Mang di Bandung di Pahlawan. Oh, Pahlawan atau kotanya dari itu mah. Nah mudah-mudahan we atuh mah neng sing tiasa di dia bubuara sareng mamang ye. Cek eta tukang dagang harita. Mareh mana atuh sanajan awakna jangkung badak. Meureun ka batur mah teuing prangas jiga nama. Tapi ka Subagja mah da nya kitu. Nu mana mang nu amis atuh ieu teh ye. Wah, ieu tah. Ieu pamilikeun ku mamang ye. Tah, ieu mah geus yakin we pokona 100% manis ieu mah ye. Cek si mamang harita bari ngamuklukan eta tangga buah kadu. Eta buah kadu anu gede katingali. Sabaraha nu kieu mang? Lah teu geing sabaraha nu penting mah raosna wing tos sok. Cek si mamang bari ngawadahan langsung eta buah kadu. Dua deh dipikeun. Sabaraha ieu mang? Entos ieu mah masihan. Aduh mang, abi mah bade meser ieu kalarasan nuju aya artos kitu nya itu gaduh artos mah pasti nyuhunkeun oge teh naon mangnya. Entos ieu mah masihan. Tos lami ieu teu masihan ka Jang Bagja. Mang meni ararisina karana abis sanes menta tapi meser ieu teh mang. Mohon Mang janten sabaraha atuh? Entos neng, etang-etang perkenalan we sareng urang Bandung deui. Di mamang marido lillahi taala ieu. Sok. Eta kadu dititah dibawa ku Iren harita. Iren atuh kapaksa ngajingjing eta kadu, mang. Yakin ieu teh Jang. Yakin mamang mah ridho lillahi taala daripada dibikeun ka si preman para rugo mending kana diberikeun ka Ujang masa kabehanana lah tuh teuing cek si mamang harita bari nyengir. Nuhun pisan atuh mang meni jadian izin tungtuna mah arek ulamprang teh. Tong izin ulamprang mah aya mah ku mamang mah dibere nya eueuh mah wayahna we. Cek si mamang harita. Sanggeus kitu mah Bagja harita mari mangut nganuhunkeun ka si mamang. Sanajan kumaha oge eta teh meureunan modal batur. Tapi dak dibikeun ka sacara non ngaranna teh sacara ridho nya Subagja teh bisa kumaha deui da dipaksa ongko. Nu antukna Subagja ngaleos dituturkeun ku para pedagang nanti ditutupkeun ku paneuteub para pedagang anu lain. Iren jeung Subagja nu antukna kulantaran geus rada beurang geus hampir jam 10:30. Iren jeung Subagja sanggeus seubeuh ku kurilingan itu jeung ieuna. Harita marulang ka imahna lantaran hayang ngasaan kadu baheula cenah cek Iren teh keur leutik pernah dipangbelikeun kado meuli keluargana ngasaan ngan teu puguh rasana da masih keneh tepat beuki tapi ayeuna hayang nyobaan deui geus tepi ka imah nu kasampak si Aki harita keur gogoleran bu bajuna dibuligir. Assalamualaikum. Waalaikumsalam cek si Aki ngorejat harita bari nyokot toko sang-sang terus dipake. Di mana Bagja nikah karab balik yo. Biasa Pak Aki tos ngajak jalan-jalan Iren pugu kan. Kumaha ka mana jalan-jalan teh Ren? Kepeliwetan Ki. Cek Iren ari itu apa ngaranna kepeliwetan we cenah. Ya nya syukur kitu tah di kayaan di kampung meren tapi dah kampung ge lain kampung-kampung teh tempat wisata sebenarnya mah loba urang kota, urang Bandung, urang itu loba ka dieu. Gitu. Pokona mah nya tempat wisata di dia mah lumayan rame sih sebenarnya komo lamun tahun-tahun baru lebaran tahun baru wah pokoknya mantos rame neng di dia mah. Gitu Ki. Yang kayak gerak tahun baru ka dieu gitu. Insyaallah Ki. Cek Iren harita atau terus siga mawa kadu geuningan Ren. Aki bande. Aki paling mahal. Aki mah geus bosen dan kitu mah geus enak pokona sok dalalahar sok. Cek si Aki harita. Aki mah rek tukang leungara barang bang yo. Kamari anu ngabejaan cenah baralak barang bang cenah. Ka mana Ki kala barang bangna? Eta ka buladinya tah. Sanggeus puguh kitu mah Subagja harita ini ka dapur rek nyokot bedog. Subagja langsung meula duren dina waktu harita. Kamu nyelangsang nekeranan cek anu beuki mah cek anu teu beuki mah nyangurel we. Eta duren dipetikan ku Subagja teh dikan piring-piringkeun nepi ka pinuh eta piring teh piring gede teh. Iren anu neuteub seukeut harita asa-asa rek ngadaru duren teh. Sabab baheula manehna keur leutik ngasaan teh asa teu puguh rasana.
kurang resep beran. Ben, kali tinggal ikan sok cobian geura. Cek si Bagja bari nyokot hiji. Nih, Naon si Bagja? ieu nih duren. Mama. Nini mah geus embung kadu teh geus teu ngeunah geus kolot kieu mah teu ngeunah kadu teh. Sok beakeun. Cek sini nih harita di dapur kadeng. Nah mani kieu nya Emang mana kieu kumaha? bau durenna kieu bauna. Emang nya kieu bau duren mah. Sok cobian. Iren harita nyokot hiji. Saterusna curugna dilamot. Diicip-icip. Beuki lila asa beuki ngeunah wae nu antukna. Iren harita ngasaan eta beak sababaraha hiji duren. Tapi kur beak sababaraha hiji teh misalkan teu kurang ti 5 lah. Karasa sirah Iren asa puyeng sabaraha harita. Nah puyeng ning. Tong sir teuing tos wentos. Kang wae nying deui kang ge deui. Subagja anu ngarti harita. Naon puyengna? Iya. Udah sepuyeng kieu. Cek Iren harita sumengir. Ya kok akan pecatannya. Cek Subagja bari ngelapan leungeunna. Saterusna ditempelkeun kana tarangna Iren. Kageleunut we terus harita. Iren dipencetan pelbatarangna meuni peupeureuman Iren teh karasa ngeunaheun meureunan. Heuleut sababaraha waktu. Subagja jeung Iren anu ngarasa manehna asa Bagja nekeranan. Iren pang-pang nama. Hirup di dinya dina kaayaan anu serba sederhana di imahna si Neni jeung si Aki. Tapi Iren ngarasakeun kabungah anu luar biasa. Bagja anu taya hinggana keur Iren. Jauh di jugjug anggang di teang ti kota Bandung teu sia-sia keur pikirna. Manehna bisa bebarengan jeung hiji jaka anu memang jadi tujuan ti kota Bandung kadinya. Pok Subagja harita anu keur diuk tina bebangkuan panjang anu nangjeun tina awi nangjeun Subagja. Harita ngomong bari ngaret ka Iren. Ren. Iren bari ka Bandung iraha? Ang Bagja bari iraha? Akang mah teh tentang tos bari ka Bandung iraha. Ya terus Iren kumaha? Nya udah Iren kan kuliah. Mah pokona mah teu sareng Kang Bagja mah. Cek Iren harita bari tungkul. Kadenge ku Subagja nguak ngeok Iren teh juga ucing. Nah Iren mah kadieu nyalira wih kada dianterkeun ku akang. Ya Kang mah nih. Pokona mah kada sareng akang wihna. Cek Iren harita. Pamit teu sareng akang kumaha? Iren mah uih. Cek Iren harita ngancam. Tuh nya Iren masuk gitu dah. Ya tos kumaha tuh. Pokona mah Iren mah uih pamit teu sareng akang mah. Cek Iren deui. Nyantos. Kumaha pami anjing atuh urang wih ka Bandung mangri teu ngala meeting di dieuna. Bili aya kitu kieu. Emang kitu kieu naon? Nya nami-namina pamegatan sareng istri. Hariwang bili disangki kumaha we engkena di dieuna. Malu mari jalmi di kampung masuk seueur itu yeuna kan. Benten sareng di kota. Di kampung masuk ada sok kadangkalana henteu naon-naon ke urang teh disangki naon-naon kitu kamari sasarengan kieu mah. Benten pokona mah adat budaya di kampung sareng di kota mah. Di kota mah di kampung mah jelas-jelas sagala anu babarengan sareng model kuas urang kieu teh kasebatna sensitifna kenana di kampung mah. Benten sareng di kota pan. Di kota mah pengintan tos biasa budayana kawas kitu. Soal pengunjung soal itu sanes urang lokal hunggul sareng urang luar negeri kan seueur di kampung nya jadi dia tempat wisata kasebatna tetep we teu tiasa bebas seperti di kota gitu. Iren harita ngahulang sabab manehna ngarasa betah keneh aya di dinya teh hayang lila keneh di dinya teh saminggu atau sabulan mah di dinya teh. Ren, kunaon? Dana betah keneh Kang. Ya kumaha akang atuh nu gaduh tempat di dieu betah. Tapi sanaos betah ge tetep urang teh pengen kedah ngutamakeun supaya batur entong curiga untuk jadi piomongan atau kumaha gitu.
ngajaga segalana. Nya terang nu akang atuh re anjing oge mangga. Cek Iren untuk nepasrah we. Subagja harita neuteup di ka Iren. Ren. Ah. Emang Iren betah gitu di dia? Nya betah Kang. Pamia aya Kang. Minta ya Kang masa raden mah betah tuh. Iren harita bari imut ngeureunnya. Nyatos isuk anjing atuh urang ka Bandung nya. Nya akang oge tapi akang mah mau nginep di Iren manginten. Emang kunaon? Nya terang nyalira kan. Rasa kemari ke mana? Hampir kang akang mah. Yang penting mah akang bakal sering ka bumi Iren. Bikin giring tuh betah minta ya Kang mah. Ya kan bumi Iren. Betah kan namina ge bumi Iren. Ya tang satu bakal kan. Bakal emut we ka Kang. Nya emut mah emut, tapi kan akang oge bakal sering ka bumi Iren kenah. Iren ngalamun. Sabab cek pikirna lamun ditinggalkeun ku Subagja bakal kumaha manehna. Anu jelas-jelas Subagja jalma anu pika cinta, jalma anu pika bogohna ku manehna. Mimiti datang ke Bandung, mimiti datang ke imahna Iren. Iren ka Subagja kasebutkeun kurang respek. Lain Subagja henteu kasep. Tapi tingkah Subagja dina waktu pas datang mantak ngajengkelkeun ka Iren. Iren anu ngarasa dibantah teu ngabang Subagja ngabangkang ka dirina. Manehna hayang kitu Subagja embung. Manehna hayang kieu pokona teu bebas. Sama sekali kabebasan. Kurang leuwih sabulan Subagja gawe Iren masih kene can bisa ditalukeun. Tapi lila-lila Iren ngerasa jengkel ngerasa itu jeung ieuna. Pang namah sanggeus nyalametkeun dirina. Sababaraha poe Subagja pas gawe di manehna. Saminggu ting 2 minggu. Aya kejadian Iren anu memang diganggu ku para preman di tengah jalan. Sebenarnya mah eta teh gangguan teh ditahan Iren. Supaya Subagja teu betaheun itu jeung ieuna. Nitah kana kababaturanana pikeun ngaganggu ka Subagja, tapi teteh lah. Lain Subagja nu joprak, tapi babaturan Iren sorangan aya nu potong oge leungeun harita ku Subagja anu telenges dina waktu. Didinya preman-preman babaturanna Iren deui nu daekeun ngaganggu ka Subagja. Kasup ka Iren sorangan anu ngarasa keung tur sieun ka Subagja. Mimiti nurut. Komo-komo Subagja anu sering anu sering dahar tara ngajakan itu jeung ieu. Beuki jengkel ke Iren, tapi kajengkelan itu teh tetep we dituturkeun ku Iren. Tapi ka akhirna ayeuna Iren anu teu bisa ngapopohokeun ka Subagja. Blak-blakan ngomong kana jadi indung tur bapana, ieun Iren mika bogoh tur mika cinta ka Subagja. Atuh teu bisa dikumahakeun deui. Keur mah ongkoh Pamuslim jeung Pasukma teh memang resep, jeung Natan jeung Ibu Sukma teh memang resep ka Subagja, cocok lamun teh mah jadi kabogona Iren. Indung bapana ngadenge pernyataan Iren anu memang hayang init ka Tasik. Langsung we diizinan. Sabab Pamuslim jeung Pasukma jeung Bu Sukma anu jelas-jelas sanajan Bu Sukma anu ngalarang ka Iren init ka Tasik. Sabab namanya hariwang sabab Iren can boga pengalaman. Tapi nu ujung-ujungna mah daek kudu ngalarang sabab Iren tangtu mau bisa dilarang. Iren harita neuteup ka Subagja. Kang. Nah yakin akang bisa nampi Iren. Subagja neuteup. Ren. Akang satadina mah. Satadina mah naon? Ngaraos asat tepayus kanggo Iren. Mari akang jelas sehari akang sehari Iren. Akang kudu sakadat supir Iren. Iren
mangrupi kendunungan akang. Kan asa aneh. Sok sieun Iren oge janten rendah diri atau kumaha. Piraku kebobogohan sareng supir kan kitu marenan. Rasa kenyahan, rasa kecinta Iren teu kahalangan ku akang jantan supir atau naonna. Hate anu ngajorojo seneng ka akang. Mati sakahalangan ku naon wae Kang. Mohon memang status akang yeuna sebagai supir. Tapi kan sakantenan sareng nyupiran hate Iren. Iren oli bisa wae nanaon teh. Memang gitu kenyataanana. Iren harita bari imut ngarenyo. Subagja age harita kutibah bisa neuteup we ka Iren. Si emak nuan si Nini sanggeus ngarasa rada beurang. Ngageroan ka Subagja. Bagja. Mune Rek dar heula yo. Geus beurang geuningan. mun kewe mene kedap deui. Eta. Ieu Neng Iren bisi lapareun karunya. Engke we Nek. Cek Iren oge nemalan harita. Jep atuh si nenek harita jempe. Soalnya Kang bade ngusip. Mun teping kewe rada siang rada sontenan. Margi kami siang ke mah caina kan pasang ke mah. Emang bade di laut? Oh nya mal di laut ya Pak. Kayak di muara tuh. Namina teh bari ditu tuh. Namina teh Cipetirman. Muara Cipetirman eta muara teh kecil pisan ageungna. Tapi caina tenang dinya teh raoseun gitu. Ongko di dinya teh aya tatamanan. Oh gitu. Emang Akang pernah adinya? Ya Akang mah sering kepungkur mah. Itu ngalain-lain awet tarat ya Akang mah. Ceuk Subagja harita ngayakinkeun ka Iren. Waktu anu beuki nyerelek ka sore. Iren jeung Subagja kat si Aki oge si Nini. Harita geus dalalahar. Anu deungeuna kur tiba jeung asin peda we ditambah sambel, tambah lalap daun sampe. Tapi dahar sanajan kitu oge jelas. Keur Subagja katut Iren harita meninik mata kerahanan. Pok si Aki harita ngomong. Engke mah peuting jeung lauk laut. Aki tadi mawa Bagja. Neng Iren beuki lauk laut. Cek si Aki. Lauk laut ki. Nya lauk laut tuh Aki mawa cayur. Lauk laut daging hungkul wah panjang pokona mah. Bisi can ngasaan ke geura urang di ieu. Keur diolah ku si Nini. Kajeun keneh kitu geus si Nini mah jago masakna. Cek si Aki harita. Mohon Ki. Ki abi bade ka Cipetirman heula. Arek naon Bagja ka Cipetirman? Rek cek Iren nguseup pugu ge. Nah bisa gitu Neng. Nyobian pu. Aya nyobian ngusip kos kumaha? Cek Subagja, cek Iren harita beri imut ngeureun. Nya juga tuh pengalaman kemeungpeung keur aya di dieu. Subagja jeung Iren harita singkil siap-siap bikin init ka Cipetirman. Naik naon Kang? Urang kana sepeda we. Sepeda. Iren eta kerung. Terus Iren? Nah, Iren kan biasa cari dina gantar nangke. Dibonceng ku Akang. Mana sepedana gitu Kang? Aya tuh sepeda si Aki, sepeda. Wah, sepeda terus lami eta paragi biasa we si Aki. Kami nyadap di tempat anu tepi suka nggo sepeda eta gitu. Dekot hideung eta sepeda teh. Tapi da raoseun sih. Subagja kita kajak Iren ngoreleng ka tukang dapur. Katingali sepeda ngajugrug sepeda zaman baheula anu gantarna kuatna karana jeung geus hideung eta sepeda teh jeung jangkungna karana eta sepeda. Sepeda zaman Belanda meureun. Mun di kota mah di tareangan gitu. Iren harita molohok ningali sepeda anu kacida anehna dari kota mah sepeda teh deket marulus, harerang hururang harerang. Nah, imam deket letak hideung. Di tukangna harita katingali sepeda teh bana anu gede na karanan. Sepeda naon ditu Kang? Sebab teh nya sepeda naon atuh namina teh nya sepeda gunung we pangintenan.
Sepeda zaman baheula pokoknya ya. Ieu lagi wah ieu mah pokona kieu teh sepeda teh ya. Tapi ya sok seueur anu nawis mah ieu teh. Nya pangaosna lumayan itu pami di Ical mah. Ceuk Subagja anu pernah selesai hijina eta sepeda teh pernah aya nu nawar urang kota. Hargana kacida pisan mahalna dianggapna. Ngan eta sepeda teh bubuhan tempat paragi ka ditu ka dieu. Ku si Aki henteu dibikeun. Soalna ieu sepeda teh cenah buka sejarah ceuk si Aki teh. Naon sejarahna? Kan kitu we si Aki ngomong. Iren jeung Subagja anu naik sepeda harita Iren naik kana gantarna bari nyangigir. Mani karasa genahna keranan angin ngahiliwik buuk. Iren meniririaban harita katebak ku angin, kadang-kadang nyangsang dina beungeutna Subagja. Subagja jeung Iren bangun anu bunga tur bahagia na kerana dina waktu harita. Dina tongong Subagja harita ngaganongkeun jeujeur dua siki. Jang Iren hiji engkena, jang manehanana hiji. Sedengkeun ari eupana biasa we, eupana mah eupan pelet. Anu menang nyieun Subagja tina roti nu sederhana we. Roti itu jeung ieuna digabungkeun tapi dibere ka seungitna. Sanggeus nepi ka tempat anu dituju. Kanu kabeneran loba jelema na keranan. Iren harita pulohak-polohak. Kan geuningan tempat wisata. Nya, itu tempat wisata. Tuh seueur marga, seueur itu di tuh itu tuh. Tau urang mah ngusirna pali ditu supaya teu kaganggu teuing. Emang itu sudah dilakukan, Kang? Nya, seueur lah lauk mah. Udah kumaha yeuna sih. Mudah-mudahan we kekengingan. Ayo, ceuk Subagja harita. Bari ngoreleng ka belah wetan, sanggeus usap asup harita kana tangkal dahon. Ren, anggo atuh jaketna. Seureungit soalna mah. Oh, Iren harita make jaket. Sabab sok sieun ku reungit, nu saterusna sirahna ge di topian harita ku Subagja. Duanana gugurusukan mapai-mapai tapuran dahon anu memang pasolengkah. Sanggeus aya di sisi walungan nya tanda Cipati Reman. Di muara eta kebenaran walungan teh menikot hejo na keranan cai. Iren harita teu wani ngadeuketan ka sisi walungan. Ih, di dieu calikna. Kang, aslinya mana hejo? Nah, tidak naon hejo ge di dieu mah aman. Ceuk Subagja harita nu geus apaleun eta. Yen walungan eta mah memang aman. Buaya, itu jeung ieuna. Pokona mah henteu bahaya, can pernah aya jelema anu memang cilaka di dinya. Kek Iren harita bari neuteup kana cai anu hejo na keranan. Subagja mimiti ngaracik eupan anu di jieuna tadi. Eta eupan kira-kira sagede indung suku nanti digulung-gulung kana useup anu sababaraha hiji eta useup teh aya kana 4 jeung 3na. Diraweikeun eta useup teh. Sanggeus kitu lung harita dialungkeun. Nu saterusna nyieun eupan jang Iren. Sok alungkeun. Iren oge sarua nuturkeun. Bari seserian. Ngusap teh kieu. Nya kieu useup nu rupa-rupa museup teh pami di walungan. Biasa masuk ku cacing, pami di walong oge ku cacing, kadang-kadang ku kieu gitu. Tapi pami di dieu mah memang kitu. Engke pami aya nu ngenyet sa. Pami anu nyorang langsung ngenyetkeun. Soalna di mah tara di makan kana mulutna. Jadi pami dikenyetkeun anu beunangna teh kita biti beuteungna teh naonna gitu. Oh, Barang kakara beres ngomong nu Subagja harita sewot. Karasa aya nu nyot. Tek. Subagja langsung nyetkeun. Nu saterusna Subagja nataran eta lauk. Ada tetela geuningan. Eta lauk teh beunang ku Subagja. Kang, itu lauk namanya saya ageng geuningan. Cek Neng Iren meni geumpul mah meni sigana teh surak na karanan. Ningali lauk anu beunang ku Subagja. Piraanan lauk kir tibah 2 ramo. Subagja tiba imut we ngagalenyo ningali nu geulis harita atoh na karanan. Nu Iren oge sarua harita ngenyed ngan peda telat we Iren mah ngenyed geunana. Nu antukna lauk oge teu beunang kur teu baheupana we nu beak. Ah, Iren teu kenging, Kang. Nya dat Iren mah telat engke pami. Kenjen langsung ku Iren ngisir sahur langsung we jadkeun kitu nya. Nah, di dieu mah teh kenging ditataran beda jangan dibalong. Pami dibalong make disakan. Geus dihakan kakara digusur di bentu. Dirawi-rawi heula. Bangke langsung dikenyedkeun kan ngaronyok di dieu mah sistemna. Ah, nuhun atuh, Kang.
Iren harita narsa kaduhung lantaran lauk tadi nalemos. Sok alungkeun deui. Lung harita eupan dialungkeun deui jeung seupna harita. Kakara geblung harita langsung aya nu nyorang. Iren nuturkeun sakumaha cek Bagja. Eta jejer dikenyankeun ai giriwil teh Iren harita ngagiriwil. Ukuranna sarua jeung tadi beunang ku Subagja da memang didinya makara itu. Laukna teh bodas katingali rada panjang. Subagja jeung Iren harita menisiringan keranan pang-pang nama Subagja. Iren anu kakara menang hiji Subagja geus aya kana opatna watiluna. Lantaran Subagja anu memang bisa dina kumaha carana supaya menang lauk dina ngusik. Waktu anu nyerelek kebeurang. Duanana sepasang muda-mudi nyatana Subagja jeung Iren anu ngusuk jongjon keranan. Subagja anu geus ningali laukna katingali loba dina korang. Harita bungahna karanan. Ren? Bade meuleuh dieu. Naos kitu Kang di belum di dia. Emang tidak naon tapi di belum di dia. Henteu atuh itu tinggal itu. Tiras batur ieu tah oge. Sangguna urang meser, sangguna hungkul, tami sambalna me ieu teh na. Nya. Mangga. Sok atuh Iren ieu heula. Ngurungkeun sineuna heula akang bade meser heula sangguna nya. Di mana meser teh? Itu warung gitu tuh. Cek Subagja bari nuduhkeun ka warung anu katingali tur deukeut paling oge di 100 meter. Da Subagja teh di tukangeun warung. Oh. Subagja ngagidig sakedeung harita rek meuli sangguna hungkul ditambah sambal jeung ituna. Sabab deungeunna mah hayang lauk anu menang meuleum. Menta sakalian menta uyahna we Subagja. Tekung silila Subagja harita mawa sangu 2 timbal anu ditimbalna teh nyata ku daun cau. Teu puguh we. Eta sangu teh cukup kuduaan da gede. Iren anu mirunan seuneu nu tadi dihurungkeun ku Subagja dia brek we segala rupa diasupkeun ku Iren. Didinya Subagja mimiti meuleuman lauk. Teu make paniir itu jeung ieu brus we lauk teh. Didagoan sakedeung bari seuneuna sinareuhay. Nu antukna lauk teh kurang leuwih meureun 10 hisiki dibeulem sasana dibawa jang ka imah. Lantaran aya loba-loba ting wis lieur. Eta lauk teh ku Subagja diasup di cokotan diasup-asupkeun teu dibersihan kana piring-piring. Tapi kana daun-daunkeun. Iren harita katingali lantaran ku seungitna meureunan ngahiliwi. Katingali nepi ka ngegelan bibir harita kutap ketap. Raos cengkengnya. Nya sok dimimiten sok. Sangu anu geus tiis harita. Dibaluran ku sambal. Eta lauk di kucuran ku eta ku kecap ku Subagja teh. Atuh puguh we. Karasa nikmatna keranan piranan lauk anu dibeureum. Dahar doaan mending hengos sangu anu nang meuli harita. Tur gede bungkus teh beak kuduaan bangun anu hayang keneh. Harita miti moal sanguna. Moal Kang wareg. Iren harita nu katingali loyo beungeutna jeung panonna. Jiga nama tunduh ngaranna. Subagja ku tiba imut we ningali nu geulis harita rada lemah lemeh di dinya. Uyuk. Ayo Kang. Cek Iren harita nu muntang kana leungeun Subagja, ku Subagja ditarik harita sidanang. Duanana muru kana sepeda nu diparkirkeun dina deukeut warung. Mang, bari nyanak sepeda. Oh nya sok mangga sok jang. Cek si Mamang anu geus wawuheun ka Subagja. Nu antukna Subagja harita mawa Iren. Balik Iren seperti biasa. Iren katecer pisan bungaheuna keranan balik harita ka Desa Sindang. Anu lumayan rada jauh tidinya. Di jalana teu dikocap teu dicaturkeun Iren jeung Subagja geus nararepi deui ka imahna. Iren kacida bungah tur puasna dina bapoe harita. Sanggeus aya di imah, Subagja jeung Iren harita mikeun lauk ka si Ima. Sedengkeun si Ima nu keur ngolah lauk anu menang si Aki nyatana lauk cayur anu teuing ti mana si Aki meunangna. Duka menang meuli, duka menang menta, duka menang naonna mah. Ngan anu jelas si Aki nu mawa lauk cayur. Waktu anu nyerelek ka peuting sararea harita bala kecerakan. Lauk anu menang Subagja harita dipindang ku si Ima teu digoreng ieu. Kamu menisel selenghiran harita. Iren geus ngarebek deui weteungna. Aneh, tadi lemur nama Iren teh di Bandung, jarang kana dahar teh. Tapi didinya mah karasa sakedeung dilapar, sakedeung dilapar. Jigana lamun sabulan didinya Iren bakal ngebenot jigana mah. Subagja
anu ningali Iren harita ngararetan ka dapur. Ren. Hah? Iren geus laparnya. Nah, Kang di dieu lapar wae. Nya sae we atuh daripada di dia sesamakan. Mumpung keur aya, mumpung Iren raos makan asa-asa sikat. Ceuk Subagja harita mamatahan ka Iren. Oh, tapi izin ku si Nini. Itu kudu izin. Justru si Nini masak teh jang Iren. Da ai kur akang sorangan mah tara masak nih Nini mah. Ah, gitu. Tapi Iren kan teman tuan kan ini. Si Nini mesti dibantuan ngalaikeun. Sabab Nini mah memang resep mulut tak kitu sorangan. Sok cobian. Paling kalah kita naon gitu. Moal kita ieu. Orang ulah memang bantuan mah gitu. Ah. Agernya si Nini teh. Ya gitu mantap akang betah di dia oge sanes Nini akang. Pituin tapi si Nini teh ibarat Nini akang weh, sareng aki akang. Ku bagirna ka akang, merhatikeun dina sagala rupana gitu. Satunya gitu mah. Si Nini teh menikah sudah pisan martikeun ka akang. Nya puguh ge alhamdulillah akang teh. Ceuk Subagja ngomongkeun eusi hatena yen anu memang nyaah deudeuh ka si Nini kan geus ngurus manehanana. Ti saprak ditinggalkeun indung Subagja sawaktu manehna keur sakola SM. Subagja jeung Iren harita anu digerowan ku si Aki ti tadahar lantaran waktu anu geus peuting. Sanggeusna salat Isya Subagja anu sila harita meneko dina palupuh anu diamparkeun dina taneuh. Sebutna teh naon atuh ngaranna teh nya? Palupuh kitu teh. Nu saterusna ti luhurna ditumpangan ku samak Jarami. Iren jeung Subagja sarila. Ya kitu di sini nih jeung si Aki. Sok gelis, sok sayur lauk sayur, tanu ieu lauk nu nguseup di pinang tadi teh supaya lepo geunaheun geura sok. Nuhun pisan nih. Duh menikah kebayang raosna yeuh. Nya mentak sok ra. Nya sok gelis sok. Sok Bagja. Sanggeus kitu mah harita. Sararea baralang dahar. Subagja nyokot lauk sayur hiji. Saterusna ditambahan ku lauk pinang. Anu nguseup manehanana anu cukup loba eta lauk teh. Da meunang duaan nguseup teh. Nya kitu deui Iren anu nyokot nurutan Bagja. Sararea dahar bala kecerakan bangun anu nikmat nakaranan Subagja mah harita nyokot deui. Ren, tami deui. Entos Kang. Iren mah meuni tos kamu kieu. Wareg. Cek Iren harita bari nepakan kana beuteung. Waktu nu terus berjalan. Iren jeung Subagja nu antukna. Ari istirahat lantaran isukan manehana geus ngomong ka si Nini jeung ka si Aki yen arek indit ka Bandung. Sararea harita sarare. Subagja anu sare ngareneng jeung Iren ngan pedah dihalangan we ku angel butut anu aya di dinya. Singkat cerita isukna Subagja jeung Iren geus beberes itu jeung ieuna. Subagja anu geus nelepon babaturanana anu kabeneran keur jalan nyaetana Rahmat. Ya seperti biasa we jam 6 Rahmat mah ngaliwatna teh ka daerah dinya mobil anu ti pamaya. Isuk-isuk Iren harita jeung Subagja sarapan deungeuna jeung nu penting teh we anger pinang jeung lauk sayur. Iren anu nyesepkeun duit harita ka si Nini ting sabaraha da teu dihitung ngan anu katingali teh bari reum we duit teh. Si Nini anu dibere duit ku si Neng Iren jelas sanajan nolak oge tapi da atoh we lantaran manehna mah di kampung butuh duit teh daripada ngajual gula bari jeung teu puguh mah. Hargana nu murah bari jeung saeutik da heueuh tanah kumaha tanaga nanaon. Tanaga si Aki anu geus kolot sanajan batur muji karena kekuatan si Aki. Sanajan geus kolot si Aki masih kena bisa we nerekel kana tangkal kalapa. Tapi nya kitu. Sanajan trukal terekel pinter oge da. Memang henteu salawasna mujur aya dina nyadap mah kadang-kadang ayaan kadang-kadang eueuh. Kadang-kadang isuk-isuk di antet nyadap sore dicokot isuk-isuk teh.
menangna teh korora api nu teu saparapat acan kadang-kadang aya tapi diantarana anu pinuh kumaha meureun taneuh tawat kumaha tangka kalapana suganna. Iren jeung Bagja pamitan si Aki teu boleh we ngamamatahan ka Subagja incuna. Sanggeus pamitan harita leos Subagja ini dituteup ku si Nini jeung si Aki. Subagja seperti biasa we komo ayeuna Subagja geus usaha. Duitna teh harita sawareh mah dibikeun we ka si Aki jeung ka si Nini pikeun bekal bisi Subagja lila teh balik ka Tasik. Leos Subagja jeung Iren harita ararinit ka sisi jalan. Diteuteub ku si Aki jeung ku si Nini nepi ka ngiles. Iren anu ngagandeng ka Subagja mereka cenah pisan bungahna. Ting kunaon aya rasa Bagja tur bungah tina hatena Iren. Emang bade megat mobil nu ti mana, Kang? Namina teh di daerah Pemayang, di ditu, sami di pinggir pantai sami. Pami aya waktos mada ka ditu amang ngan pada teh waktos we di dieu lamiting mah teh raos kewe pami aya umur panjang mah tiasa ka dieu deui nya. Mohon betah piga mau Iren mah di dieu teh. Sebulan oge cigana mah Iren betah we. Nya, kayak pami aya waktos ka dieu sadayana nya. Duanana harita darariuk sanggeus tepi ka tempat pemegatannya tara di warung. Si Bibi nu boga warung anu apalin ka Subagja. Rek ka mana deui Bagja? Cek si Bibi harita anu kaluar ti warung. Bi. Arek ka Bandung deui pu gawe teh Bi biasa we. Uli. Oh nya plengan-plengan atuh eta kamari lila dengan. Genep bulan Bi. Ngaran-ngaran kamari pancan gawena. Ya ayeuna mah alhamdulillah geus menang dunungan. Ieu calon? Insyaallah Bi. Nya tuh mudah-mudahan we tuh sing guragiru kawin. Me jongjon. Cek si Bibi harita. Bi nyapang ieu. Masa rokok Bi. Sakumaha aja? Bungkus we. Yang di jalan lah. Meh teu meuli ka tukang asongan. Rada mahal tukang asongan teh. Tukang asongan sok beda hargana. Kadang-kadang leuwih beda 3.000 lumayan pan. Cek si Bibi hari bari ngasongkeun. Naon deui ja? Antos we. Pen bade mesan naon? Permen, bade mesan permen mah. Meser Kang. Sabaraha permen Bu? 502 neng. Bade nu kumaha? Anu ieu we. Nu lada Bi, Bu. Yes, sabarahaeun? 2.000-an we. Si Bibi harita langsung meser permen. Tetapi ngawadahan permen kana plastik. Seterusnya dibikeun ka Subagja. Sekalian Subagja maya rokok. Tukung sirila dua nana harita gek dari yuk deui. Nah can datang wae mobil teh binya. Can ngaliwat tadi Bi. Acan. Sagedeung deui geura. Kakaraga tuh can kan jam 6 biasana sok jam 6 leuwih saparapat nepi ka dieu teh kadang-kadang jam 6. Acan can ngaliwat. Saha? Supirna ayeuna? Si Rahmat. Oh si Rahmat. Nya sagedeung deui geura. Barang keur kitu kadenge gerung-gerung ti kajauhan aya suara mobil. Subagja harita melong ka belah wetan. Iren anu dagdigdug harita rek naik mobil teh make jeung aya ngompol segala rupa Iren rek naik mobil teh. Iren yang pipis Kang. Ih Iren mah mobilna tos dipayun. Matuh. Cek Iren harita siga budak leutik. Naon neng? Iren cenah yang ngompol Bi. Tuh sok di dieu tah. Sok. Tuh. Itu tuh di gigireun warung tuh di tuh tah. Oh nya nya. Iren, ayo ka ditu. Iren hari terurusuhan ka kamar mandi. Maka jeung hayang pipis sagala cenah ngomong ka Subagja. Sanggeus kitu Iren asup ke kamar mandi. Anu kebeneran kamar mandi teh aya di sisi warung deh. Subagja ngadaguan Iren nu tekung silila harita geus kaluar deui. Rai mukakeun pantomani. Iren harita imutnya gelenyu. Kuat hayang siri meureun sakapeungna. Subagja tiba neuteub we seukeut ka Iren. Mobil anu geus teuteut harita tidit kadenge.
Sabab Rahmat geus ditelepon ku Iren, yen geus ditelepon ku Subagja, yen Subagja rek edit ka Bandung ayeuna. Kenek harita turun. Barang turun harita kenek ngagorowok nanyakeun ka si Bibi. "Bi, ningali Subagja?" Itu Subagja mah di tukang tuh keur ieu nganter kabogohan meureun ka cai. Oh, udah tunggu si Lila Subagja datang. Pen, ayo tuh ja, tuh diharap tuh. Geus disadiakeun da. Cek Penny harita kenek na Rahmat. Subagja jeung Iren harita naek, kantongna Iren anu gede harita dibawa ku Penny. Keclak Subagja harita naek nu saterusna gek dieu. Rahmat ku tiba ngareret we ngomong manteu. Sajroning perjalanan Iren anu rateret ka kenca ka katuhun ningali pemandangan anu endah katingalina. Angin ngahiriwik lantaran teu make AC ta mobil teh. Kurca AC tina kaca we hungkul anu dibukakeun ku Subagja supaya teu hareudang. Rahmat harita pok ngomong. "Ya. Rahmat." Cek Subagja. "Arek terus ka Bandung, arek kemana heula?" Cek Rahmat. "Ya terus ka Bandung nah ieu jeung Iren sih." "Oh. Mau arek nyimpang heula di Tasik sugan?" "Moal. Kewe mun aya waktu ka Tasik." "Kewe mun geus di Bandung mah langsung we ka ditu nya." Cek Rahmat hari ka ditu teh ting ka mana. Iren harita ngareret ka Subagja. Ngan teu ari ngomong mah lantaran Subagja keur ngobrol serius sigara teh jeung Rahmat. Sageus nepi ka sabeulit, mobil teh eureun heula ngetem. "Geus sarapan can ja?" "Geus euy di imah tadi." "Tapi bisa rek sarapan urang sarapan euy can sarapan urang mah." "Euy juga atuh lah." "Wah udud ya. Aya urang meuli bieu." "Geus atuh itu mah." Leos harita Rahmat ngalios ninggalkeun Iren jeung Subagja. Taware penumpang teh tarurun aya anu sarapan, aya nu meuli rokok jeung sejabana we di sabeulit tempat pangeteman sok lumayan rada lila mentak kesel. Akhirna mobil harita ini teuy lantaran Rahmat geus sarapan baso tahu harita katingalina. Mobil nyemprung ini ka kota Tasikmalaya. Teu kacatur di jalanna. Mobil dina waktu harita kira-kira jam 10:30 meureunna. Geus nepi ka Tasik lantaran loba eureun-eureunan teh di jalanna muatan anu can pinu-pinu. Kurudu penumpang harita turun di terminal Tasik. Rahmat anu markirkeun mobil harita jurut turun. Terus nyamperkeun ka Subagja anu keur nangtung jeung Iren. "Ya. Mat. Engke langsung ke imah teh kuncina." Cek Rahmat harita. Subagja rurat tereret nu kebenaran Iren harita tingalieun. Eta kunci gura-gura dicokot ku Subagja nu satusna diasupkeun kana calana. Rahmat harita ngaleos. Iren harita nunjuk ka Rahmat nu ngaleos bari ngareret ka Subagja. "Kang, itu rencana kamu deh kemana?" "Ya beureunan arek istirahat ka mana? Urang pernah ke Bandung." Bandung. "Ka Bandung enggak?" "Ka Bandung mah. Pingkewe ngatosan nu sanes mobil anu ti banyak ieu teh." "Ieu we kan ieu sami ieu." "Kewe kan. Ya mah dibregongna kerana da sarua ieu atuh di ditu sarua rek ka Bandung ieu sarua ka Bandung." "Perkara meureunna." Cek eta kenek tukang calo meureun lain kenek. Bari kukulutuk teh sok kitu biasana. Kana teu daek teh sok kukulutuk we. Subagja ku tiba nyengir we harita. Lantaran lucu meureun tingkah eta jelema anu kukulutuk we ka manehna. Bandung. Subagja ngahaja ngadagoan mobil anu sok kacicaheum. Anu kabeneran supirna teh nya tara babaturanna keneh. Lain kur hiji dua Subagja mah si supir babaturanna. Tekung Sirila aya mobil bus anu super. Mobil bus anu gede tu rapih. Ari teh ngajalankeun jemprung harita. Tetet katingali klaksona. Eta mobil teh asup ka terminal. Subagja nyampeurkeun harita. Kenekna harita gugupay. Bandung. Bandung enggak?
Bandung ya. Idin, Idin. Cek kita supir hari tengah geroan kenek. Eta tas Subagja taekeun. Naik hari teh juga cingeun nengal anu ngaran Subagja. Akang Subagja sanes. Mohon. Mangga saurna naik teh. Eta kenek mukakeun panto. Iren hari teh tiba neuteub we hari teh Subagja anu tetela geuningan loba kenalanana cenah kitu. Hari teh Subagja naik nu beneran dihareup. Mase cager. Alhamdulillah. Wejaran kamari balik atas geus lilanya. Geus aya kartu ming 3 poe meureunan 4 poe jeung ayeuna meureun. Atuh ulin ka urang atuh. Atuh dah jauh atuh dah. Lah jauh kumaha piranan tinggal ka Padayungan sagedeung geus nepi. Kada we mulang lang ke nyimpang. Palinna ge manehna jalan meureunan. Ceuk Subagja harita. Iren anu ningalikeun ka Subagja anu langsung ngobrol we jeung eta supir. Teu merulikeun ka Iren anu diuk gigireunana. Tapi Iren ge ngamaklum lantaran Subagja keur ngobrol jeung baturna. Badung. Ayo terus. Eta kenek langsung naik ke mobil neruskeun perjalanan. Mobil hari tengah gerung. Nu saterusna nyemprung indit ka kota Bandung. Subagja jongjon we harita ngobrol jeung eta kenek jeung supirna. Kenek manu karawuh harita ngan supirna mah memang ngobaturan Subagja. Akrab samalah sakawas karahmat kawas kitu. Supir misikeun kertas ka Subagja teuing naon anu dibikeun. Kan anu jelas sararea ge nu apa. Iwati Subagja we sorangan nu apa. Katut ka Iren oge teu ngarti naon tulisan eta supir. Sup diasupkeun kana tasna ku Subagja. Mobil harita nyemprung kira-kira daerah Limbangan di rumah makan eta mobil teh eureun. Sararea turun ka Subagja harita. Subagja jeung Iren nuturkeun ka eta supir. Saterusna dibawa ke ruangan khusus paragi supir kenek tur jeung sajebat. Ka Subagja harita nu memang dijamu. Iren anu melohok lantaran tetela Subagja lain kur ka eta wae, supir-supir nu lain oge loba nu wawuheun memang ka Subagja.